Tah, kebenaran cekekes. Kek, kok ngapa nangis ede si emang? Lain bagian, Mang. Wae bocah bagiana ya cekekes. Aya catetan. Can saminggu-minggu acan Mang ka dieu. Pohok kena hutang mah kabeh ge ceuk, sok pohok. Naon sih Mang ka dieu teh? Geus lah pan ieu puguh aya catetanna kumaha. Tuh, tingali can rapi. Can bayaran keneh wae. Ti kamari urang mere sodakoh, maya ayeuna ek di sodakoh deui wae. Ai hayo wae sodakoh mah presiden ge rungkad atuh ceuk. Sugan teh keur galau keneh di olo deui tadi. Urut sih ya. Urut bisa asup ayeuna. Tungguan ya di dieu. Sok. Tungguan di dieu. Tungguan ya. Oleh eta si Dedeng oyah kieu can nyari. Can hudang budak teh. Tarati sasari biasana mah oyah kita geus ka mana geus ulin. Aduh ieu gerah hardeng can dibukakeun geus beurang kieu eta budak. Ya Allah, tarati sasari. Can nyaring oyah kieu. Dedeng, yah nyaring jang dibeurang. Naon batu. Beurang atuh jang biasa nagenan geus nyaring oyah kieu teh. Tuduh mah. Terus gadang nih. Tas gadang. Naon gadang? Nonton Upin Ipin. Ipin ditingali. Naon mikiran pigaweun, naon digawe hoyong gawe. Resep mah. Buru gerak kacai, gerak ulin gitu. Ai mah kumaha batur manita gawe malah hita ulin. Atuh digawe teh digawe naon Dedeng? Pas aya pengalaman we pangabisa. Nyawa bangga bisa nya. Atuh lah rek ulin urang mah. Ulin gitu. Kan heula nya. Nya sok atuh gerak kacai bau tak gebos. Sok kacai heula. Geus beurang secara laang beurang. Izin kemananya? Yin! Bang Yin! Mana Bang Yin ya? Yin! Allah. Segar. Segar. Anjir mulus ya. Anjir ya mulus. Aduh, udah gong lah iba aduh. Naon Dedeng? Lain ngagoran tola di tempat betan patut kieu. Baru deui eta dogan. Ih, Bobogan, ieu mah Mang Yin. power macok aing. Soalnya dia ya era. Awas. Oh, si Mang Yin tadi di gerowan datang ai pas keur dicai kalah aya. Si Mang mah aya wae. Datang deh. Duit sakieu-kieuna lah daripada dibayarkeun mending belikeun kana beas. Kan antep sing nungguan nepi ka Isya. Naon cepu punduran? Tukang kredit. Cicing. Ceuk, guys. Astagfirullahaladzim. Eta si emang saya di dieu. Wah, nyaho atuh wajah-wajah nu rek kabur mah urang ka mana wae teu. Aya di mana wae ge. Saha nu kabur Emang ece ka mana kitu? jajait mang sakedap tuh poek bisi hujan. Sakedap. Modus alibi. Henteu mang nya anu gitu penting ali poek bisi hujan. Modus alibi lah. Aya ngasih mang duit sakieu-kieuna mang ya tuh. Tadi namanya yang meuli beas jeung jajan budak. Aku tidak akan tertipu oleh air mata kamu kedua kalinya. Si mang mah geus atuh tah maksa mah. Tur nuhun.
tuliskan ka deh poho. Ya. Aing mah sugan teh benang katipu deui. Ya. Siu. Dasar kan harus tunjung. Dasar pangkawara. Sardeng mah. Agoran kula di tempat ketan patut kawas kitu. Aduh. Makanya eta orangnya. Macau. Dasar legu. Sardeng. Aing ieu meni nyari kieu awak di. Ku aing mun aya zaman ayo aing direlos ku aing. Tuh, cek aing ge. Ku aing lamun aya si Dedeng Suluneng ya ku aing cacag jadi simet sekalian lah. Aduh. Nyari kieu kabeh. Ku aing teangan jalmana di mana ieu mun aya bener-bener ku aing ya ngaledek pisan ka aing ya. Teangan ku aing Tadi digerok-gerok ku Dedeng datang aing giliran keur nagong datang. Kagok tadi eta Dedeng. Lain. Keur kagok sarua keur nagong ginonya. Ayo manggil mau nagok naon kaluarna. Rudal. Udah. Sekali keluar cilegur. Biasa aya nu ngagantung. Ulah gantung kau lama. Naon atuh? Nyangsar. Gapui, kangsar. Gapui. Kieu urunya. Anjir, jangan sarebat kieu. Kopi awasin manjir. Nyaho atuh. Atuh kacang ka manya. Ya ulah sok tutah-titah ka indung karunya. Gawean sorangan. Kumaha atuh? Kumaha. Nabrak. Kieu. Nya. Wah, bener. Hebat sih, Jin. Ulah. Tuh. Bener, euy. Kopi ya teh. Bener. Aos. Aduh, segernya. Bray. Mantap. Cileuh ge kataringali. Geus urang kesel ya, kun. Guna. Aing mah. Guna. Mantap. Ngopi geus. Naon geus. Ulah ek mangkat heula Ke mana? kepo. Asal atuh Mang Jin. Jin ini tah pengerek udah dah. Kredit. Sabar kali juga. Kredit. Wih. Cek kredit. Kredit naon eta? Ke heula aya tukang kredit di heula cicing heula aya anjukeun. Assalamualaikum. Tuh, asa tos lami teu nyandak ya. Kredit. Heeh, ka mana wae pindah ka dieu teh jol eueuh sok ngider ka mana kitu eta? Dari ider we ka ditu ka desa Ya aya aya barang naon eta nu anyar. Seur, sok peryogi naon? Ieu hayang janga goreng peupeus ku budak dibabetkeun geura. Aduh, Gusti Nu Agung, ieu kedah lungsur heula. Aduh. Kedah lalaunan bilih ti kosewat gebruh weng kaya lini datang. Kaha deh. Ieu naon ieu? Ieu cek, Wah, ieu barang anyar. urang anyar atuh cek. Ieu bisa Unik. dipakai ngagoreng nu kieu? Ieu, Heeh. ieu mah si alat serbaguna. Cek. Serbagunana kumaha wae eta pake mais gitu. Iya, ngagoreng magis puguh nya. Heeh. Bisi cek rek olahraga bisa pakai badminton, pakai pingpong. Heeh. Jeung na kos salaki ge bisi kanu lain bisa. Bisa. Handal eta alat. Ieu gambarna meuni waas. Ieu gagangna ieu. Ulah minum. Maksud teh ieu Oh. alus, ieu wedel mun kaseuneuan ieu. Wah, waduh atuh. Teuing SNI, ieu mah. SNI. Oh, SNI. SNI. Oh, lain Mau ngecewakeun Arabnya. ti John Amin mah Eta tenang. teko. Keur mah teko teh geranannya. Teko. Geus Betul teko deui beulah. geus ieu teko tuh. Heeh.
Sabaraha heula ieu nu puguh? 100.000 kayak cuma murahkeun lah. Lah, atuh mah 100.000 keur jaman di diskon keur hese duit ayeuna teh dagang cimol gitu payu-payu. Geus atuh 20.000. Oh, tuh bisa cek, tuh bisa duh yang murah gila. Ye. Boga celenganana ogenan tuh. 20.000 geus lah. Ayeuna mah moal nganjuk. Sing Rido sengit kurang ngenan. Ya, cek da eta mah beunang 20.000 kieu mah. Beunang 20.000 jadi. Nya sok habis ke cek. 20.000 deui. Kawas we nu loba duit gerodat ngiridit wae. Kreditkeun nya. Geus tah, Heh, kreditkeun 20.000 deui asal dia 40.000. minggukeun geus, geus minggukeun. Sok tuliskeunana ka HD. Kade eta ulah di bawah sare eta tah. Wedal ya, wedal. Setelah ingat-ingat jeung ke ceu mah. Heeh. Cekinan ka adenya 40.000 berarti tinggal hutang 20.000 deui. Langganan mah tenang siapa. Eta Iya teko. leh, teko. Kumaha Iya, ieu teko? lain sembarang teko. Kumaha deui eta? Sok usap cobaan keluar jin. Gusti Allah. Diusap, Aduh, bisa. usap. Aduh. Nah, jadi si laing anu Mentak lino geus terus. Dari huntu we. Gara-gara balik. Kali nu kieu. Neng. Kredit, Neng. Moal Neng. Dah, Neng mau unggal-unggal nawaran ka dieu somse pisan dah. Si Neng eta biasana sok julid ka urang mun barang beli teh. Neng rek pamer. Neng. Tingali aya tukang kiridit geranannya padahal mahnya tadi teh ngan saukur boga duit 20.000 ngajarkeun mah cenah ieu teh 100.000 barang kieu sakieu alusna aya naogenan di Jogja mun saenya alhamdulillah kapesernya sok atuh geura-geura ieu kukumpul atuh ngiridit. Ya, aduh, ieu teh cenah oge serbaguna, dianggona lapung salaki tiasa, dianggo ngagoreng tiasa. Aya ku sae, aduh, Gusti ieu. Barang sae, barang Jadi orang menang salaki datang maek meuli jeung toko-tokona dibeli. saenya. Alhamdulillahnya. Mudah-mudahan mah enggal nyusulnya. Gaduh teflon, ambil isukan cuang badminton ku teflonnya. Teuing. Alhamdulillah. Tos ayeuna mah datos bade magrib. Bade muli. Intinya. Assalamualaikum. Teflon ayeuna teh beli. Mohon peperihan itu aya endog hiji cuang di dadar opataneunnya. Hayu atuh Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sakalian aja udah bisa lakina goreng. Ini agul pisan. Pirage teflon ngiridit ini agul pisan. Sakalian mah engke ku urang jeung pabriknya di kiridit sakalian. Aing dia geus neneangan ka mana jalma. Tah, geuningan. Itu ku aing di teteangan aya. Hah, ku aing cuang nyumput heula. Ku aing cuang beunangkeun ieu jalma nyehing kasegung teh ieu dicincang-cincang ku aing direnos. Mau deh lain geroan kau lagi di tempat. Kamera 2 gambar. Oh. Makan dulu.